Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati anu insyaallah ayeuna bagian anu ka 43 nanya. Kesugri kaum dangu. Layon Dani diasupkeun ka jero pasaran sarta sagala rupa urusan oge sakabehna geus rengse dijalankeun kalayan tarapti. Satuluyna mah Layon Dani terus digarotong rek dibawa ka astana dijajabkeun ku kulawarga jeung tatanggana. Kaayaan harita karasa asa ketir. Sora dampal suku pating gerblig, sora anu tahlil saja jalan ngagerenggeng estu mata keung. Padahal harita teh aya dina kaayaan beurang. Langit dina poe eta katingali bengras taya aling-aling, rupana bulao, pega bodas ancal-ancalan estuning mata kuaas, sora manuk kadenge raricit dina dahan, pepatong pating kalepar terus areunteup dina dang-daunan, anu pating aroyag katebak ku angin anu sumilir. Teu kacatur di jalana. Jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang. Akhirna mah sararea geus aranjog ka astana. Ya atuh harita keneh oge Layon Dani diasupkeun kana liang kubur. Geus kitu wur-wur diurugan ku taneuh beureum. Ngong atuh di adanan sorana mulas melis matak sedih jeung matakna langsa anu ngadenge. Juragan Pardi sarip jeung Neng Epa teu kuat nahan cimata. Kitu deui anu sejena oge loba anu pating aring sreuk marilu ceurik. Da puguh kabeh oge anu teu ngarasa kagagas. Samalah nyaksian kajadian sarupa kitu teh tangtu jadi ngingetan ka sararea. Lamun urang salaku manusia pasti moal salilana bisa ku melendang di alam dunia. Tangtu dina hiji mangsa pasti kudu balik ka asalna. Tekung silila liang kubur anu tadi muka ayeuna geus katutup. Anu katingali ngan saukur tinggal gunukan taneuh beureum anu dicirian ku padung sarta ditulisan Dani bin Pardi. Pikeun cirina ngarah teu pahili. Wur-wur diauran ku kembang rupa-rupa. Geus kitu pok harita Pak RT Jahri kadenge biantara minangka ngawakilan kulawarga Juragan Pardi. Anu eusina nganuhunkeun ka sararea warga masyarakat anu geus haat ngabantu. Nyaboh ku tanaga, ku pikiran jeung sajabana. Sarta tepoho menta dihampura bisi almarhum boga kasalahan anu dihaja atawa teu dihaja. Da puguh mungguhing manusa mah sok aya dosa teu karasa. Geus kitu menta didoakeun sangkan almarhum ditampi iman Islamna, dihampura dosana dicaangkeun kuburna, anu panungtung ditutup ku maca Al-Fatihah. Sanggeus sagala rupana rengse, bring sararea baralik ninggalkeun eta tempat. Marulang ka imahna sewang-sewangan. Kocapkeun sarip harita balikna pangtukangna. Lempangna lelaunan ngalengkahna kawas anu sosoloyongan. Awakna kerasa lungse taya tangan pangawasa. Ya atuh kulantaran kitu jadi tinggalin ku baturna. Sabot kerjong don lempang barijeng setengah ngalamun ngadadak aya saurang aki-aki anu nanya. Yang ulah barijeng balanga hari lempang ge bisi teh tajong. Kitu ceuk si aki nyapugu atuh sarip teh ngarenjag ngadenge kitu teh. Sarta tuluy atuh ngareret breh katempo aya saurang aki-aki anu keur nangtung hareupeun. Awakna katingali geus bongkok leungeunna nyeklan iteuk. Bukna oge geus bodas kabeh. Hari umurna siga nanya aya kana 80 tahun mah leuwih, tapi masih keneh katingali cangker sarta sorot panona seukeut jeung cahayaan. Aki, ceuk sarip bari neuteup ka si aki.
anu tayalian ti Aki Juha anu kakara balik ti cai. Jang ulah sok madaweung. Lamun lempang kudu ningali kana cincakeun bisi heung ke ti jalika. Tang tu bakal nyeri eta suku teh. Ceuk Aki Juha bari neuteub meuni leleb. Aki kumaha damang Ki? Hapunten abdi wireh tos lami tenepangan. Ceuk Sarip solongkrong harita munjungan ka si Aki. Keun bae jang dihampura ku Aki oge jeung dimaklum. Datang tuah sujang teh sapopoe oge rariweuh loba gawe. Secara Aki unggal poe ukur moyan bari nungguan waktu ajal. Walon si Aki bari nyerenge seuri nembongkeun gugusi. Aki kumaha salira damang? Ya alhamdulillah Aki mah cager jang. Aki cemen tadi hampura jang. Lantaran tadi teu milu jajab ka istana. Tapi lain cahayang eta oge tapi Aki teh geus teu kuat lempang kanu jauh. Kakara indit ka cai oge geus capek Aki teh. Tapi sanajan kitu tang tu Aki oge milu ngadoakeun ka lanceuk hidup cep daninya. Subuhun Aki. Sangkan menang pangampura ti Gusti Allah anu Maha Kawasa. Kitu ceuk Aki Juha paneteupna teu leupas ti Sarip anu katingali paromana alum. Sumuhun teu sawios Aki. Teu ngiring ka ditu oge margi abdi oge ngartos pami Aki teh parantos sepuh. Tang tos moal kiat mapah kanu tebih. Kitu puguh oge jang. Hayu atuh urang nyimpang heula ka Imah Aki lamun hidup salse mah. Lantaran Aki boga piomongeun saeutik. Aki Juha harita ngajak ka Sarip sangkan nyimpang heula ka imahna. Oh kitu Aki. Mangga atuh ngiringan. Walon Sarip nya geus kitu mah bral duanana laleumpang bari ngobrol. Sareta teu lila oge geus nepi lantaran teu bati jauh. Kalacat si Aki unggah ka tepas kitu deui Sarip geuk duanana dariuk pahareup-hareup. Nini kaji Aki menta cai. Si Aki gegerwan kebojonan warita keur aya di tukang. Ngadenge si Aki gegerwan si Nini gancang gura-giru nyampeurkeun. Aya naon Aki make jeung gegerwan sagala? Tanya si Nini beri norojol ti jero imah. Nini Aki teh hayang nginum cik pangmawakeun cai ka dieu. Sakalian jeung keur si Ujang yang aya mah cai kopi oge teh nyaon. Aki Juha ngomongna bari nyerenge seuri terus ngareret ka Sarip. Aki sawios teu kedah ngarepotkeun. Margi abdi mah parantos ngaleueut tadi. Sarengna deui da sanes tamu. Kitu ceuk Sarip nyarek da puguh karunya. Bisi matak ngariweuhkeun ka pribumi. Da teu ngarepotkeun. Kitu oge lamun aya cai kopi nya. Ari aya mah. Tapi da teu boga Aki cai kopi mah eueuh. Jadi ulah sok menta anu eueuh jeung hararese. Lamun nyeun cai kopi meureun kudu mirun heula seuneu. Apan urang teh puguh teu boga sulu. Aduh geuning meni sagada eueuh nya di imah teh Nini. Nyaho atuh dah eueuh anu ngalah suluna. Nungguan incung geus sababaraha poe geuning eueuh datang. Nyari eueuh mah menta cai ti serang we atuh Nini. Meureun aya ari ukur cai herang mah san ulah cai ata bisi heung ke Aki nyeri beuteung. Manya jauh ka pacilingan matak susah meureun sok yeun kabere setan. Ari cai herang make atuh dagoan sakedeung. Ari eta saha Aki geuning aya budak bujang meuni kasep. Ceuk si Nini bari neuteup ka Sarip terus nyidikeun kana rupana. Ta si Nini mah sanajan geus kolot oge geuning meuni apal ari kanu kasep mah. Meuni awas panyonje. Bener dah memang kasep atuh budak teh. Tapi saha ngaranna? Apaan ieu teh Jang Sari putrana juragan Pardi anu beunghar. Piraku make jeung poho deui ari taun teh. Bener Jang Sarip teh nya ieu teh. Sumuhun Nini abdi pun Sarip. Kumaha salira Nini damang? Ceuk Sarip bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Sartagap
ku si Nini di tampanan. Cager Nini mah Ujang. Kumaha ari hidup cager? Si Nini balik nanya beri mencerong ka Sarip. Alhamdulillah pangestu Nini. Nya syukur atuh ari cager mah. Kelanan atuh Nini rek ka jero heula nyokot cai. Lumayan ukur cai herang oge tambahan aang. Ceuk si Nini terus ngaleos ka jero rek nyokot cai maksudna mah. Sarta teu sakumaha lila oge geus balik deui. Bari ngajingjing teko jeung cangkirna sok ditunda. Ya geus kitu mah leos deui ka tukang. Jang, biasanya ang makop kadinya cai heula. Ceuk si Aki gap kana teko cirilik mucurkeun cai kana cangkir. Sakalian jeung keur semahna geus kitu regot nginum. Atuh nuhun Aki. Gap kana cangkir regot nginum nurutan si Aki geus kitu sok ditunda. Yang Sarip, Aki tengah aja ngajak Ujang nyimpang heula ka imah lantaran aya anu rek ditepikeun saeutik. Aki Juha ngamimitian muka carita bari neuteup ka Sarip. Sumuhun Aki, mangga saurkeun. Naon anu bade didugikeun ka abdi teh? Walon Sarip balik tumanya ka si Aki hatena panasaran. Puguh kieu Jang anu rek ditepikeun ka hidup teh. Ujang kade omat sarilana kudu inget ka Allah. Sarata deuketkeun diri urang sangkan salawasna aya dina panangtayungan mantenna. Lamun Ujang pareng keur nyang hareupan kajadian anu matak sieun jeung matak hariwang, omat ulah sok gampang kapangaruhan ku titingalian. Anggur mah pantengkeun sagala pikiran, rasa jeung parasaan. Sarta pasrahkeun sagala rupana ngan ukur ka Pangeran. Sangka naon, sangkan dipaparin kasalemetan. Sarta moal gampang kabawa ku sakaba-kaba. Cindekna mah moal gampang kapangaruhan ku nu teu padaruguh. Kumaha kaharti atawa henteu caritaan Aki? Itu ceuk si Aki bari neuteup ka Sarip anu keur diuk hareupeun bari ngabandungan. Kahartos Aki, hatur nuhun kana sagala rupi pewejangna. Sareng tangtos ku abdi oge bade diestokeun. Mung naon maksad Aki teh nyarios kitu? Tembal Sarip bari malik neuteup ka si Aki. Aki mah teu boga maksud nyaon Jang. Nyarita kitu sote sakadar ukur ngingetan. Ngarah Ujang teu balangah. Lantaran lamun balangah bisi matak cilaka. Sarta Aki oge menta kahidap. Disyarat ayeuna kudu omat Ujang kudu bisa ngajaga diri. Sarta kudu bisa ngajaga di hidup anu ayeuna ngan ukur tinggal hiji-hijina. Terus terang Aki hariwang. Sok inggis Ujang kitu deui aji Ujang anu bungsu. Ngalaman nasib anu sarwa jeung indung katut dulur hidup anu dua. Ari sabab nurutkeun himplengan Aki, Ujang sakula warga keur didodoho ku bangsa lalembut anu ti heula teh. Mata kaje ulah cileureun, sarta salawasna kudu waspada. Tah kitu Jang. Kitu ceuk Aki Juha dina pelebah nyaritana estuning daria pisan. Ya puguh bae atuh Sarip teh reuwas ngadenge kitu mah. Aki, nah leres eta kasauran teh. Bener Jang. Aki mah moal ngabohong. Ari pananya Aki teh geus moal aya di kajadian naon. Disanggeusna nenglisna adi hidup maot teh da geuning cempling eueuh anu matak sieun. Samalah geus leuwih 2 tahun kayaan kulawarga Ujang teh ayem tentrem. Borok satadina mah Aki geus ngarasa bunga, tapi ayeuna beut aya deui kajadian anu sarupa kieu. Walon si Aki paneteupna teu leupas ti Sarip anu keur pogot ngabandungan. Aki,
Nah leres pupusna Kang Dani aya hubungan sareng bangsa lalembut anu ngaganggu ti payun tea. Apan pun lancek mah pupusna teh alatan mobilna kacilakaan rag-rag kagawir. Samalih mah sareng si Uhe pada melna. Tapi anjeunna mah alhamdulillah salamet. Sarip malik nanya kasih Aki lantaran hayang jelas. Nya bener Jang, ari maotna mah alatan kacilakaan mobil lancek hidup teh. Tapi sanajan kitu eta teh aya sababnya nu sajenya. Coba we engke tanya Jang Uhe lamun geus cager. Nah kumaha mimitina kitu make jeung aya kajadian anu sarupa kieu. Tangtu manehna bakal bisa nerangkeun. Aki, leres setan anu ngaganggu ka kulawarga abdi teh nu ti payun tea. Bener Jang. Masih anu eta keneh. Sabab manehna geus boga tekad anu kuat. Cenah marek ngumpur ludeskeun sakabeh kulawarga juragan Paradi. Sarta saurang oge moal aya nu disesakeun. Sakabehna kudu tumpur nepi ka akarannya. Moal aya nu dibere kasempatan hirup. Ceuk Aki Juha ngomongna tandes. Nya pugu atuh Sarip meningaran jug jajantung ratu hate tagiwur teu pugu rasa. Samalah begetna oge sepa sigan eueuh getihan lantaran ngarasa reuas ka bina-bina. Astagfirullahaladzim Aki. Naha eta setan teh aya ku telenges-telenges teuing make hoyong numpas kulawarga abdi. Tanya Sarip beri neuteup ka si Aki. Tina sorot panonna katara loba kahariwang. Anu sabenerna mah lain telenges Jang. Tapi manehna teh ngan saukur males pati bulangkeun ka nyeri. Lantaran kulawarga Ujang boga salah. Naon atuh Aki anu janten kelepatan abdi teh? Mana kieu-kieu teuing? Ari nurutkeun Aki mah. Ujang kitu deui dulur-dulur Ujang teu boga salah. Tapi apan ku Aki oge geus kungsi disebutkeun ti heula. Ujang mah kitu deui dulur Ujang anu sejenna ngan ukur kabagian akibatna. Terasa atuh Aki anu parantos ngademel kelepatana. Nya duka teuing atuh da Aki mah teu apal. Nya lamun Ujang hayang nyaho mah coba we atuh tanyakeun ka Bapa Hidup Juragan Paradi. Sigana bakal nyahoeun lamun daek ngajawab anu jujur mah. Walon Aki Juha tandes nitah nanyakeun ka Juragan Pardi. Aki, abdi oge kantos naroskeun ka pun Bapa. Mung anjeunna oge nyarios mah teu terang saurna teh kitu. Jang, lamun kitu mah coba we tanyakeun ka Bapa Hidup saha kitu anu ngaran Rasti. Nya susuganan apaleun. Rasti. Nya Rasti. Cing, Ujang kungsi ngajenge awewe anu ngaran Rasti. Henteu Aki, nya saha atuh Rasti teh? Tanya Sarip bari kurang kerung. Da puguh kakara ayeuna ngadenge ngaran Rasti. Duka teuing Aki oge teu apal. Ngan aya anu ngaharewos kana ceuli Aki. Kajadian anu ayeuna tumiba ka kulawarga Ujang teh aya pakuat pakaitna jeung saurang awewe anu boga ngaran Rasti. Ari itu jeung ieuna mah Aki teu apal. Tah sakitu keterangan ci Aki mah sok we talungti ku Hidup sorangan. Atawa tanyakeun ka batur susuganan aya anu nyaho Rasti. Leng Sarip ngahuleng tarangna katara menik kerung. Anteng mikiran saurang jalma anu ngabogaan ngaran Rasti. Tah ngan sakitu Jang keterangan ci Aki mah teu bisa mere anu leuwih. Tapi lain embung teu nyaho Aki teh. Jeung deui ulah poho kana papatah ci Aki anu tadi. Kade umat talingakeun kasalamatan adi hidup anu bungsu.
Cek si Aki nyarita nameni omat-omatan sangkan Sarip ngajaga keselamatan adina. Sumuhun mangga Aki, insya Allah pun abdi ku abdi bade ditalingakeun. Syukur hari kitu mah. Tah sakitu anu rek ditepikeun. Sarip amitan. Salongkrong munjungan geus kitu jung nangtung. Beral atuh kali itu geram ulang. Cing selamat di jalan yang. Amin. Nya geus kitu mah jerut Sarip turun kaburuan terus lempang ngajung-jung ka imahna. Bari mawah hate anu pinuh ku rasa panasaran. Hayang nyaho ka saurang jalma anu boga ngaran Rasti. Nah saha eta teh kitu ceuk pamikirna. Sarta teka catur di jalana mitra. Urang kocapkeun bae geus nepi kanu dituju. Kasampak didinya masih keneh loba batur Pak RT, Mang Ohim jeung anu sejena oge masih keneh araya. Sadatangna ka imah, gek diuk milu ngariung jeung anu loba. Samalah juragan Pardi oge aya. Prung atuh ngarobrol nyaritakeun kajadian anu peuting tadi. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu anu ngarobrol teh bubar terus marulang ka imahna sewang-sewangan. Tapi peuting engkerek daratang deui cenah lantaran rek ngayakeun acara tahlilan. Kesugri kaum dangu. Juragan Pardi sup ka jero kamar goledag ngagoler dina kasur. Awakna karasa lungse pikirana oge tetengtrem. Tapi kulantaran capek jeung tunduh antukna mahreup sare. Ari Sarip harita kebat ka patengahan breh katemponeng Epa adina keur diuk ngajentul sorangan bari ngalamun. Mikiran kayan kulawargana anu ayeuna ngan ukur tinggal tiluan. Indung jeung lanceukna anu dua geus marawot. Hirup karasana jadi asa keung jeung asa cuang cieung ditinggalkeun ku Dani lanceukna anu cikal. Ceuk pikirna beut asa dina pangimpian. Sakapeung asa percaya asa henteu. Tapi ieu sakabeh memang kanyataan anu kudu ditarima. Dina sajroning diuk teh Neng Epa teweleh bari murag-muragkeun cimata. Da puguh hatena sedih jeung nalangsa anu taya hinggana. Barang ningali Sarip datang, Neng Epa atoh terus nanya. Kang Sarip, nah Kang tetos di mana heula? Nah geuning mulihna teu sareng. Nah terang akang teh ku abdi di antosan. Ceuk Neng Epa ngomongna ka denge dumareuda. Bari neuteub ka lanceukna. Puguh akang teh tadi nyimpang heula ka imahna Aki Juha. Walon Sarip gek diuk dina kursi gigireun adina. Katara bangun anu capek. Oh, janten akang teh nyimpang heula ka bumi Aki Juha. Nya, tadi panggih di jalan basa balik di astana. Kumaha Aki Juha damang Kang? Tos lami abdi oge teh tepang. Cager Aki Juha mah katinggalina jag-jag keneh. Kang Sarip, kumaha ayeuna kayaan kulawarga urang teh Kang? Kasadian ti payun alatan di kantun ku ibu sareng telisna nembe oge bade lipur. Tapi ayeuna tos ditumbu deui ku kasadi alatan pupusna Kang Dani. Kedah kumaha tos kieu Kang. Ayeuna mah urang teh mung ukur kantun duaan. Katilu sareng ama. Abdi teh sedih Kang. Sedih. Ceuk Neng Epa terus hing ceurik bari ngaronto ka lanceukna. Ningali adina kawas kitu hate Sarip meningah las. Rei cimatana ngembeng awak hadina ditangkep meuli pageuh. Da puguh dulurna anu ngantinggal hiji-hijina. Epa, akang ngarti kana kasedih Epa. Sarta akang oge sarua keur ngarasa sedih jeung nalangsa. Nya kulantaran kitu urang duaan kudu sabar. Sarta Epa ulah ngarasa salempang. Sabab apan masih aya akang, kitu deui ama anu tangtu moal ngantep ka Epa. Geus atuh ayeuna mah ulah ceurik.
Akang teh teu kuat ningalina lamun epa kawas kieu mah. Sarip harita sabisa-bisa ngupahan adina sarta ngapaberaha hatena sangkan Neng Epa teger hatena. Samalah terus ngusap cimata anu maseuhan kana pipina. Kang Sarip, leres Kang memangnya urang teh kedah sabar. Tapi kumaha atuh da abdi teh teu kiat Kang. Hati abdi emut bae ka Kang Dani. Ceuk Neng Epa ceurigna kalah beuki tarik. Ngahing-hing siga budak. Ningali kitu Sarip meniru mahuh dada karasana asa eungap. Nya keur sawatara waktu mah Neng Epa diantep bae sena ceurik teu diganggu sangkan bang balu anu aya dina jero hatena ngurangan. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu jep Neng Epa repeh. Epa, geus tong ngagugulung bae kasedih. Urang kudu bisa narima kana ieu cocoba. Pasrahkeun sagala rupana kanu Maha Kawasa. Nya mata kieu oge geus jadi bagian tina lalakon kahirupan urang. Akang mah can ngajalankeun salat lohor ieu teh. Ari Epa geus salat atawa acan? Tanya Sarip ka adina bari neuteub tina sorot panon katingali bangun anu deudeuh. Semohon hilap deui Kang. Pugu abdi oge teu acan tepan. Nya hayu atuh lamun kitu mah urang salat bareng. Sangkan hate urang ngarasa tentrem teu loba mikiran anu teu pararuguh. Nya hayu atuh mangga Akang ti payun. Nya geus kitu mah jung Sarip nangtung kebat ka tukang. Gok amprok jeung Mang Ocin anu keur beberes. Ari biitoh keur popolan. Samalah dibantuan ku sababaraha urang awewe tatanggana anu dareukeut. Sanggeus ngobrol sakedeung sup Sarip ka cai rek abdas dituturkeun ku Neng Epa. Teu lila geus rengse. Saterusna duanana bareng ngajalankeun salat lohor. Kasugri kaum dangu kocapkeun waktu peutingna. Harita teh wan Cibada Isa kaimah juragan Pardi geus loba deui anu daratang. Sararea ngarumpul rek ngalaksanakeun acara tahlilan. Nya saenggeus eueuh anu ditarungguan deui mah prung acara tahlilan dijalankeun nepi kareng sena kalayan lancar. Gancangna carita mitra. 7 poe geus kaliwat. Si Uhe pagawena Dani geus mimiti cager. Samalah geus balik ti rumah sakit. Ngan palebah palipisana hungkul masih kene diperban lantaran harita teh basa awakna ti gulitik tidak gor kana batu. Jang Uhe geus meunang beja lamun Dani anu jadi dudungana geus maot. Nya puguh bae atuh Jang Uhe ngarasa sedih. Kitu deui pagawe anu sejena oge sarua. Kacaritakeun sorena Jang Uhe bebeja ka indung narek indit ka imah juragan Pardi. Sanggeus dibere idin kenceling indik sarta teu kudu dicatur di jalana urang kocapkeun geus nepi kanu dituju. Kalacak unggah kana teras rog ngadeukitan kana pelebah panto. Punten. Jang Uhe uluk salam teu lila di jero imah kadenge aya sora anu lempang. Mangga. Anu di jero imah ngawalon sarata terus muka panto anu tayalian ti Sarip. Jang Uhe, geuning eta geus cager. Ceuk Sarip bari neuteub ka si Uhe. Mohon Kang, alhamdulillah tos sakinten ayeuna mah. Solongkrong si Uhe ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman gap di tampanan. Nya syukur atuh geus mending mah. Hampurannya Akang teu bisa neang ke rumah sakit. Puguh rariweuh keneh ieu teh. Tapikeunlah ari biaya urut berobat mah ku Akang rek ditanggung sakabehna. Semohon atuh Akang. Jang Uhe atoh ngadenge urut biaya berobat narek ditanggung ku dudunganna teh. Da puguh ari manehna mah teu boga duit. Bisa bayar rumah sakit oge bubuhan menang uclak eclok ti dulur jeung tetangga dah. Jang Uhe, hayu atuh ngobrolna urang di jero ngarah salse. Mangga Kang.
Geus kitu Sarip asup ka jero imah. Jang uhe nuturkeun ti tukang ge duanana dariuk. Bareng jeung kitu torojol Juragan Pardi nyampeurkeun. Ae geuning aya maneh uhe. Sumohon Juragan. Ge Juragan Pardi diuk solongkrong si uhe ngajak sasalaman. Nya terus ditampanan. Uhe geuning eta geus bisa leuleumpangan. Nah geus cager kitu. Tanya Juragan Pardi beri melong ka Jang uhe. Sakinten Juragan. Mung ieu pali pisan anu masih rada nyeri teh. Hanya syukur atuh ari geus mending mah. Mane mah bagja uhe lantaran masih keneh aya umur bisa salamet. Teu kawasana kuring dani apa nepi ka hanteuna alatan kacilakaan kamari teh. Ceuk Juragan Pardi nyaritana bari cuma limbah. Depuguh kasedihna can leungit. Sumohon Juragan. Abdi oge teu nyangki lamun Kang Dani teh geuning beut dugi ka kituna. Abdi teh sejam mundut dihapunten wireh harita teh teu bisa nulungan sareng teu tiasa ngalakukeun nanaon. Margi kajam tenana kacida pisan gancangna. Awak abdi meceleng kaluar. Hari mobil gugulitikan kalebak. Saterasna mah kahuruan anu wahina dunggi ka Kang Dani pupus. Kitu ceuk Jang uhe sanduk-sanduk menta dihampura lantaran teu bisa nulungan ka Dani. Depuguh awakna oge sakitu ripuhna. Nya teu nanaon uhe kuring oge geus ngarti kana kajadianna. Tapi kumaha mibitikna make jeung bisa kacilakaan kawas kitu. Apan Dani anak kuring teh lain kakara mawa mobil teh atawa sugan keur nudutan. Cing sok caritakeun sabab kuring hayang nyaho. Tanya Juragan Pardi menta keterangan ti Jang uhe ngeunaan kajadian samemehna. Sabab anu sejen mah saurang oge can aya anu nyahoeun kana cukang lantarana. Nya sok caritakeun uhe. Nah kumaha mimitina eta teh? Timbal Sarip sarua hayang nyaho. Kieu Juragan. Kajantenan anu kalaman ku abdi sareng Kang Dani. Sateu acana kacilakaan teh puguh mataksieun sareng keung. Barabat si uhe nyaritakeun kajadian harita samemeh kacilakaan. Sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat. Ti mimiti Dani ningali awewe make baju bodas ngaliwat palebah pengkolan. Nepi ka akhirna kudu ngalaman kacilakaan. Ari Juragan Pardi jeung Sarip anu harita pogot ngabarandungan sakapeung katingali gogodeg, sakapeung sok bari kumecrek. Geus kitu aralohok ditungtungan ku ngabirigidig, depuguh ngadengena oge karasa asa keung sarta matak muringkak bulu punduk. Tah kitu kajantenan wengi harita teh Juragan. Kitu deui Kang Sarip. Jang uhe mungkas sakabeh caritana. Oh, jadi kitu nya uhe kajadiana teh. Teu teh lah atuh lamun kitu mah lain cilaka alatan anu biasa. Tapi ieu mah sidik aya setan marakayangan anu teu weleh hayang nyilakakeun. Nyata teu salah caritaan Aki Juha teh. Sarip meni ngarahu ngadenge kitu teh. Ras inget kana caritaan ti si Aki mangkukna. Sumohon kitu Kang. Kajantenanana teh. Mata abdi teh meuni soak harita teh. Nya ceuk rarasaan mah geus moal salamet. Tapi geuning alhamdulillah masih aya pitulung ti nu maha kawasa. Teu nepi ka pinanggih jeung ajal. Ceuk Jang uhe nyaritana rada dumareuda. Sedih narang sacampur jeung rasa bagja. Lantaran geuning manehna masih keneh bisa hirup ku melendang di alam dunia. Uhe, alhamdulillah masih keneh diberi umur disalametkeun tina sagala bahaya. Teu sanasib jeung lanceuk akang. Laras Kang kitu. Ama, tah geuning kitu cenah kajantenanna teh. Sarip harita ngareret kanu jadi bapakna anu katempo keur ngauleng.
Nya Sarip ku ama oge kadege. Ukur sakitu caritaan juragan Pardi kawas anu teu hayang loba omong. Jung hari tanangtung leos ka patengahan, koloyong asup ka jero kamar gek diuk di sisi pangsarean. Sirahna karasa asa lieur, pikiranana baleweng hate teu tentrem loba kasieun. Mitra, cageulayu carita urang tunda heulanya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.